Nya sahabat kaper di buruan imah. Nah jadi caritananya barudak ieu mesin cuci aing boyor teu bisa jeung pake nu berat-berat mah. Atuh sedangkan ieu bed kaper caritananya dak atuh salimbut geus bau bari jeung hapek haju mah pan kudu diseuseuh kalakuan pan ngaranna di kampung ieu dak telok aya laundryan. Laju ya aing memutuskan ngampar samak dak di hareupeun imah nya atuh di sikatan kieu bae manual lajuna mah budak atuh cape mah cape deuleu kawalahan atuh kandel iya dak bari jeung gedenya ieu ku aing dilipetkeun terus bae ku aing digosrokan dak pake tenaga dalam atuh jak kumaha horeng geus kieu mah paling iwal ti kieu doang jadi keringkeun teu bisa dikana mesinkeun komo mau tidak mau ya aing ngakutan cai kaburuan imah atuh jadi kamar mandi mah dak najan dikosok di kamar mandi ge nya atuh sempit heureun teu bisa gararati bae mantak ieu mending keneh ngampar di hareupeun imah doang kieu ya jungeunah atuh ripuhna mah ripuh nya kudu mawaan cai ti kamar mandi ngeunta bae atuh lajuna mun penting mah bersih jeung bari deui dak meungpeung aya panas jadi aing mah pan sapopoena ieu sok ngecrek bae hujan laju ieu meungpeung aya panas gara-gara jak kandel dak atuh aya eueuh panas mah kabau-bau henteu tur nu aya ge bau leungeun geus cape ieu suku pun bekerja dak atuh pan digilesan ku suku tah anak aing ieu mantuan ngakutan cai bari jeung hulap ge meureun atuh kumaha nya dak jaboga anak mah kudu aya gawean atuh keur kieu-kieu ngabantuan kolot tah deuleu geus dak nya caritana geus tereh anggeus ieu tuh geus dibilasan ulah poho dak dipoekeun deuleu tuh aing kuat make tanaga dalem moekeunna ge deuleu ku dari atuh aja beurat ieu.